Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu sampurasun. Barudak kumaha damang? Mugia sadayana disehatkeun. Materi dinten ayeuna nyaeta panumbu catur. Materi nu bade didugikeun: hiji, naon anu disebut panumbu catur. 2. Tugas panumbu catur. 3. Struktur panumbu catur. 4. Hidup nu diperhatikeun panumbu catur. Naon nu disebut panumbu catur teh? Panumbu catur istilah sejenna nyaeta moderator. Istilah panumbu catur lamun dina sawala jalma anu tugasna mingpin sawala atanapi diskusi rapat. Sawala nyaeta kagiatan pikeun madudangkeun hiji masalah anu dianggap penting ngahasilkeun hiji kacindekan. Tugas panumbu catur: hiji, anu utama ngatur lumasang naswala ti mimiti bubuka nepi ka panutup. 2. Panumbu catur kudu bisa ngahirupkeun suasana nepi ka sawala teh jadi hegar teu monoton. 3. Pancen ngawanohkeun ka pamilon ku cara macakeun biodata pangjejer atawa daftar riwayat hidup. 4. Tugas panumbu catur wewenang ngatur waktu ka pangjejer pikeun ngingetkeun. Jeung nomor 5, mere waktu ka peserta saha anu rek nanya. Ayeuna struktur panumbu catur. Naon wae struktur panumbu catur teh? Hiji, salam bubuka. 2. Ngawanuhkeun diri. 3. Nyebutkeun jejer materi sawala. 4. Ngawanuhkeun pangjejer jeung topik presentasina. 5. Nangtukeun waktu jeung materi diskusi. 6. Mere waktu ka pangjejer pikeun medar materina. 7. Ngarangkum eusi pedaran. 8. Ngahaturkeun pamilon pikeun nanya. 9. Panuhun ka pangjejer jeung pamirsa. 10. Mungkas acara. Catur hidup kudu diperenahkeun ku panumbu acara nyaeta: hiji, ngawasa pasoalan. 2. Mikanyaho kaayaan nyaeta nantukeun diksi atanapi kekecapan. 3. Mikanyaho kalungguhan pangjejer atanapi narasumber. 4. Mikanyaho runtutan acara. 5. Nataharkeun catetan ngingetkeun pangjejer. 6. Nyiapkeun buku catatan jang nulis anu pentingna. 7. Dangdan anu merenah. 8. Nyiapkeun panuduh waktu. Atus rengse materi panumbu catur. Mugi janten manfaat. Hatur nuhun atas wawanohan sareng ibu. Wilujeng wayah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.